Kapihatur ka pamirsa wilujeng patepang dangu deui. Alhamdulillah hirupil alamin Mang Egi Pajri ayeuna tiasa nepangan deui di Jomantara. Tangtosna baris medar carita Sunda, carita wadul dina judul Hayang Sugih Miara Tuyul, hasil karya cipta Mang Egi Pajri, dicandaku Mang Egi Pajri dina bagian anu ka-22. Alhamdulillahnya ayeuna urang parantos dugi ka-22. Kumaha pamirsa dararamang dina danget ieu? Syukur upami daramang mah Mang oge sapara kanca di studio ayeuna aya dina Ginanjar kawilujengan. Kukituna ka pamirsa anu kalersa nuju nongton dina channelna mangga subscribe bae loba-lobana nyata channelna teh wek-wek carita Sunda channel supados emang tiasa mintonkeun deui carita-carita Sunda anu saterasna kitu nya. Sareng haturkeun nuhun ka pamirsa anu parantos subscribe tangtusna teh nya sing pamugi urang sadayana sing kenging ngelindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mangga tong nyang kolong kana waktos urang ngamimitian. Prung emeh kiwari geus poe Senen. Jadi maneh geus mulai ngamimitian deui pikeun nagih ka si Ohim jeung si Dudung. Nya Kang, ku emeh pasti dijalankeun. Ngeun sakirana kumaha lamun maranehna teu bisa mayar deui bari jeung eueuh anu dibawana. Tah ceuk akang oge dilelemuk deui, diolok deui, sangkan maranehna daek nginjem deui duitna ka urang. Lamun teu daekeun? Sapirakuna teu daekeun. Ngaranna ge manehna sieun teu bisa mayar hutang. Jeung pastilah maranehna ge butuh modal. Moal kudu teu daekeun. Nya Kang, ngeun sakirana ieu mah lamun maranehna teu daekeun rek kumaha urang? Atuh ditungtut ku urang, kumaha ge maranehna kudu bisa mayar. Geus kitu beh pokona mah. Ulah istilahna urang aya rasa karunya kumaha sabab urang mah menta ge boga urang gitu. Heug atuh ari kitu mah. Emeh rek mangkat ayeuna yeuh. Sih. Tapi kumaha di warung si Pardi? Aya geus. Kayak akang ge ka warung lah nek maturan si Pardi. Kajen ku kumaha ge? Ieu duit aing kudu beunang. Jeung lamun maranehna teu bisa mayar, naon bae lah ku aing nu dibawa. Ngeun cenah ceuk Kang Mukri, kudu nginjem deui lamun ieu ituna eueuh. Yeuh, kabeneran mawa duit aing 2 gepok, sapirakuna maranehna teu kabita. Asaku handeuareun ijah ieu urang. Waktuna ieu juragan emeh ka dieu deui. Waduh kudu kumaha ieu urang. Nya Kang, ijah ge ngeun teu ngomong doang. Kudu kumaha ieu urang ngaburan goreng
teu di kaburan urang kudu kumaha. Heueuh, ja bikeun keuneun eueuh. Lah, kumaha behna bae burunganan urang. Pasrah we urang. Nya Kang, lamun memang cenah ceuk manehna kudu ditebus ku nyawa. Yah, ijah mah rela. Oh, ulah sok kikituan ijah. Istighfar maneh. Nu penting urang neredak kanu Maha Kawasa. Sangkan aya pijalaneun keur urang. Sangkan urang bisa leupas tina rareged. Nya Kang, ngeun mungguhi ngesareat atuh. Rek gimanaeun atuh? Ya urang mah pakaya teu boga pangusahaan ngeun sakitu-kituna bangkrut. Nya pelebah dinya nama ngeun sugan bae urang dibere kaajaiban ku Nu Maha Kawasa. Ijah, Ohim, araya maneh. Wah, Ijah, juragan emeh datang. Duh, kudu kumaha Kang? Ih, ulah leutik burih urang hayu panggihan bae. Ayo panggihan. Kaleresan ya juragan nuju araya keur can ka mana-mana ieu. Poe ieu mah. Syukur ari araya mah. Lain kami mah bisi maneh ngaburan hutang. Moal juragan da memang eta mah istilahna geus tanggung jawab kami ku kumaha ge. Tah, lamun aya bahasa tanggung jawab berarti geus siap keur mayarna. Berarti geus aya jeung mayarna. Lain kitu juragan. Jadi anu rasa tanggung jawabna teh kami mah moal ngaburan. Syukur ari moal ngaburan mah. Ngeun ieu kumaha duitna geus aya? Bujeng-bujeng juragan. Nya nek duit di mana kami keur kieu mah boro-boro jeung mayar hutang. Keur nyumponan sapopoe ge asa ku hareureut. Teu panggih lampah ieu kami. Teu aya jeung ngalengkah pikeun ngumaha. Ampun paralun juragan. Sanes kami teu deuk mayar. Nanging dalah dikumaha. Nepi ka poe ieu, nepi ka jam ieu can aya juragan. Ih, kami mah teu hayang nyaho. Nek aya na, nek teu aya na, kami mah teu hayang nyaho. Ngeun anu jelasna mah kudu dibayar. Laju sakirana lamun teu deuk mayar, aya borahna ieu. Ampun paralun juragan. Artos teu aya, borah teu aya. Mangga bae ieu mah teu langkung juragan. Rek disik-sik, rek dikunyit-kunyit. Ceuk paribasana. Kami mah pasrah sumerah. Ti korogorokeun mangga nyanggakeun ka juragan. Ih, kami mah teu bisa luluasan seperti kitu. Tapi teu nanaon maraneh lamun teu deuk mayar kana hutang mah ngeun aya syaratna ye. Oh, kitu juragan. Naon syaratna teh? Nanaon maraneh teu bisa mayar hutang ngeun syaratna kudu nginjem deui. Nginjem deui juragan? Heeh. Maksudna kumaha?
Ye, Juragan Mukri mereka hadean ka maneh. Teu nanaon cenah. Hutang anu bulan kamari teu dibayar ge. Ngeun wayahna emeh cenah. Lamun si Ohim butuh deui kana duit tong dikoretkeun. Injeuman supaya bisa usaha deui, pan geus usaha mah meureunnan. Aya jeung mayarna, aya jeung naurna. Duh, kumaha ye urang ija? Kang, eta mah pikir-pikir bae ku akang. Untung rugina mah nggak pikir ku akang tama. Ngeun ari keur ijah mah moal Kang. Naon maneh ijah? Dedengean teh moal. Nek di mana ilaing mayarna hutang. Kurang kumaha hadena Juragan Mukri ieu. Ieu kan mereka leluasaan. Mereka hadean kamararaneh. Tapi kunaon bet ditolak ulah kitu ieu. Pamali meuning keneh sig atuh geura di tarima ieu kahadean kami. Kumaha maneh Ohim? Rek narima? Ah, punten Juragan. Boro-boro keur kahareupnakeun Juragan. Anu ayeuna ge jadi pikiran. Ieu. Pikir ku akal sehat. Pikir ku otak nu normal. Ieu kami kurang kumaha hadena kamararaneh. Mereka hadean, mereka leluasaan. Meuning keneh tarima ieu kahadean ti kami. Nya ngeun punten Juragan. Kami minta tempo welah halaanan. Sementara ieu mah nampi kana tawaran Juragan can bisa narima. Kami rek pikir-pikir heula. Insya Allah jagi suk pageto mah sugan bisa narima. Ja memangnya kami ge sadar rek di mana mayarna hutang ka Juragan lamun lain pijalaneun usaha deui mah. Eta cenah Juragan mereka hadean deui ka kami nya alhamdulillah ditampi kahadeanana. Ngan sementara ieu mah tawaran ti Juragan can bisa narima. Ieu hirup mah ulah sok bodoh katotoloyo. Maneh dasar mah geus bodoh tambah bodoh. Hese deui ieu. Aya jelema anu hade-hate. Geus nyaho boga hutang, tapi ditawaran deui moal manggih maneh ieu jelema samodel kami. Mohon atur nuhun katampi. Ngan insyaallah Juragan jagi suk pageto mah pasti kami baris dongkap deui ka rompok Juragan. Kek kami bere mikir heula Juragan. Sangkan kami tiis pamikiran. Kelamun sakirana memang bakal aya pijalanan jeung kami kahirupan kami kahareupnakeun jeung mayar hutang ka Juragan, pasti kami narima. Teu naon. Ngeun maneh mikirna ulah lila teuin. Dibere waktu ku kami 3 poe. Lamun maneh 3 poe teu daek narima kana tawaran kami,
bakal aya akibatna kana mararaneh. Heug, ulah sampai maneh nolak kana kahadean kami. Nya mohon juragan, atur nuhun katampi. Heeh, cing, dibere waktu ku kami 3 poe. Manggeus, kami rek anu si Dudung ye. Mangga juragan, mangga. Ijah, ieu urang kudu kumaha geus kieu? Kang, ulah ngatik kumaha-kumaha. Ceuk Ijah ulah Kang. Lamun akang rek maksakeun diri nginjem deui duit kana Juragan Mukri, Ijah mah mending keneh milih balik ka emak. Mending keneh milih pisah. Ulah gitu Ijah, pamali. Eta mah jalan lain pihadeun. Eta mah jalan piteu hadeun anu balukarna ngarugikeun ka diri urang. Atuh akang ge moal ieu. Moal akang ge. Moal sampe narima deui kana tawaran-tawaran Juragan Mukri. Sabab dirasa-rasa ku akang aya pirasat anu teu hade ieu. Nya Kang, Ijah mah mending keneh ngorbankeun nyawa daripada kudu narima duit deui. Geus. Ari kitu mah keun lah urang tungguan bae kareupnakeun kumaha ieu. Ke Ijah, akang gerek ulin ka imahna Abah Haji Durasib. Hayang manggihan cepatur sugan bae anjeunna mere piluang ka urang, mere bong bolongan. Ya, saeutik-eutikeun mah urang sugan aya pijalaneun kudu kumaha. Intina mah urang minta perlindungan lah ka keluarga Abah Haji. Maksud akang nanek nginjem duit? Lain. Ya, sugan manehna mere solusi lah ka urang. Santeun-teuna sugan bae manehna bisa ngurangan masalah anu memang keur dihareupan ku urang. Oh, nya Kang. Hade sugan we atuh ku cepatur atanapi ku Abah Haji urang dibere pijalaneun sangkan urang aya dina katenangan yang sugan bae urang aya pijalaneun kaluarna nya Kang. Atuh ciganya cicing bae maneh di dieu. Akang rek anu Abah Haji heula. Nya Kang. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagja jeung sugema ieu dipaparin sehat, dipaparin nikmat anu teu aya hinggana ku Gusti Nu Maha Suci. Cita-cita jeung kahayang anu jadi anak geus laksana sanajan bae karek ngadirikeun bangunanana jeung barudak anu ngarajin oge alhamdulillah. Ti poe ka poe makin seueur, makin nambahan. Bagja. Abah nuju naon? Maneh cepatur. Biasa we Abah ye keur ngaulang we kieu. Nya Cep. Alhamdulillah cita-cita jeung kahayang cepatur diparengnya ku Gusti Nu Maha Suci dimudahkeun
sareng tos berjalan kan ngawuruk bararudak. Alhamdulillah mohon Abah ya oge berkat dorongan ti Abah, dorongan ti keluarga, sareng ti lingkungan urang Abah. Alhamdulillah. Eta nu dipepentage ku urang. Sing moga-moga wae kaharepnakeun aya penerus di kampung urang. Cepatur ge tos terang kaayaan Abah anu tos sakieu kolotna meureun geus. Nguranganlah Abah kana kagiatan-kagiatan mah nu mantak sagala halna Abah masrahkeun kanu jadi anak. Mohon Abah hatur nuhun pisan Abah tos tos mencartenkeun ka diri abdi tos percanten gitu. Nanging hapunten da abdi ge masih keneh seueur kakiranganana perlu bimbingan ti Abah gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geuning manehim. Kang Ohim. Sumuhun Abah, Cep, kumaha damang? Alhamdulillah pangestu ieu dina dangan ieu mah. Abah sareng Cepatur aya dina sehat walafiat. Kumaha maneh? Cager? Alhamdulillah Abah. Pangestu si Hamdi oge gitu. Sakedap Abah bade naros aya ka prioga naon ya kira-kira na tumben-tumbeneun gitu aya modonghol ka dieu. Teu Abah anu kahiji nya Hamdi teh hoyong silaturahmi, anu kaduana memang aya obroleun anu sakirana ya keur diri abdi pribadi mah penting pisan nya karena sangkut paut jeung kepribadian diri abdi gitu tah Pak Haji. Oh gitu. Cik atuh teh supaya tenang heula urangnya asren hin bari ngantosan leuteun gitu tah. Nyantai we atuh moal ka mana-mana ieu meureun. Moal Abah. Nah aja ya. Pun Ohim dongkap ka dieu oge. Ayo ngobrol gitu tah. Pamirsa kaum dangu sadaya, rupina urang cekapkeun heula dugi ka dieu carita Sunda. Carita Wadulah yang sugih miara tuyul karangan Mang Egi Fajri dicaneku Mang Egi Fajri dina bagian anu ka-22. Hatur nuhun ka pamirsa atas segala peratosanana, nyuhunkeun di hapunten bilih aya cariosan anu kurang merenah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag.